Payus dipi agul kalayan dipi kareus ku diri kula kaharep eserkeun korosina meh teu pahaok-haok dina mangsa cumarita jeung diri kula ti eserkeun korosina nun Sri Paduka puputon kemang kadaton sembahkeun abdi-abdi sapangeusi nagri hamba sapangeusi nagara nampi kana pangbagia salira rupina cekap di dieu bae kaula linggih kalayan nyanggakeun sembah pangabangan puja stuti sampean ku aku terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun deing masyakati matur nuwun Gusti kalih perkawis hapunten tina naon rupihal kalapatan ageng sareng alit malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembar manah kira dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura jeung diri kula timbalan sabab mungguh makhluk nu kumelit tur tak kumelendang di alam dunya teh teu leupas tina salah dosa jeung perdosaan di mana tungkul sok rajin di mana tangah sok rajin lepat samenit ganti sajam robah janji sore rajin taraka pake isuk eta ciri ning makhluk bener wae da lain malaikat salah wae da lain setan geus jadi busana di alam dunya tak ku kituna ya teh bisa disebut musti kaning hirup di alam dunya ku kituna dihampura kasalahan maneh atuh sabalikna diri kaula oge menta dihampurati ih sami-sami ngeran dihampura dihapunten Gusti syukur aya kitu kalayan aya pikir saeunaon ieu teh ngeran purwa ngaging sirlinggih dongkap ka ieu patempatan tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapunut marga ning tanaga larapati kasangakeun khusus kangge salira umum kangge ieu nagara parang gerba Gusti memang aya badamikeun euy timalan tansah diajeng-ajeng ieu saperkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan maneh geus nyaosan kana pangangkir timalan kali rek mere layang pangajen khusus ka maneh dina talajak maneh ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara kapandang ku diri kaula teh teu ngijing sila bengkok sinembah pancen nu kapake ku diri kula jeung kapandang utama ku diri kula sorangan timbalan asa digampangkeun dijanglarkeun dina rupaha ngajieun program itu ieu sasat maneh teh jadi perpanjangan leungeun dayeuh ngolah nagara nah dados janten kawajiban perkara eta mah komo bari dina mangsa di istana kapungkur jadi pejabat teh pantopati jiwaraga jisim abdi teh demi negara demi bangsa demi rahayat demi lemah cai mangga teh teuing Gusti isin atuh pamit teh mangudakana perjuangan para karuhun anu parantos ngantun teu kitu-kitu acan mah asa piraku we jisim abdi mah dipenta ukur tanaga ayeuna
ku salira Gusti goreng dina digawe kebeperieun abdi teh goreng patut kata mah goreng gawe wah beureun katuruk katutu surup ka patutna panginten era ku sumpah era ku janji bener pisan timalan sabab di henteu-henteu oge nalika urang geus pok torolong cumarita di hareupeun publik ngajangjikeun turta di ungkulan kitab ngandung harti ieu diri disebakeun kana negara geus diwakafkeun anu yakin setiap geus diwakafkeun geus eueuh kapentingan keur pribadi tapi ngandung harti heulakeun keur kapentingan rahayat timalan sabab rahayat anu hakikatna teh nyaeta dunungan urang salarea anu jadi prioritas utama keur urang salarea najan bari dina prak-prakanana can bisa nyumponan kabehanana kahayang setiap ngayakeun kawijakan pasti aya pro jeung kontra leres nalika kontra talung tik tikiwari kotek tak ti ayeuna nah datangna kontra eta teh dasarna teh bener nemongkeun kaprihatinan nah eta dasarna kontra teh dasarna teh dijokian ditumpangan ku oposisi neukeun tah tak turta wibawa komara negara leres nu matak yakin ulah waka alergi ku ayana kritikan ulah aya alergi ku ayana saran pendapat jeung sajabana leres sok kotek tah dawuh sabab lamun ngudag kana kahayang umum lamun teh ngudag kana kahayang mah da muarek beres-beres nepi ka runtagna jagat leres sabab pangeran oge kitu ka manusia oge pangeran muarek ngabere anu dipikahayang ku manusia anu dipikabutuh ku manusia leres bener timalan mun ngudag kana umumna teu pira rahayat mah hayang imah pageuh beteung seubeuh pake weuteuh ngeunah nyanang ngeunah nyandi komo lamun lalaki mah bari nyandung Gusti ulah bisa mah eta oge lamun wani leres nu mah we begitu luas eta teh kitu teh nya tah eta sasat anu dipikahayang dipikabutuh ku masyarakat timbala di dieu meureun karuhun geus netelakeun cenah kriteria jadi pamimpin teh kudu boga 3 kriteria hiji pamimpin kudu bisa ngapung kadua pamimpin kudu bisa nerus bumi katilu pamimpin kudu bisa napak sancang dupi hartosna ari pamimpin kudu bisa ngapung meureun pamimpin teh kudu boga cita-cita anu luhung demi negara demi bangsa eta leres kadua pamimpin napak sancang hartina teh lain lelempangan dina saluhureun cai tapi napak sancang teh napak di sakabeh golongan oh adaptasi bener tengah wilah-wilah tengah beda-beda nu matak yakin jadi pamimpin nalika geus jadi omat baju kapartean dicoplokeun baju golongan dicoplokeun kepentingan kulawarga ke dikeun heula nya eta pentingkeun heula naon rupaha kahayang masyarakat napak sancang katilu pamimpin kudu bisa nerus bumi hartina teh kudu bisa neuleuman kana rupaha kahayang masyarakat oh leres tah dina mangsa neuleuman kahayang masyarakat dina mangsa neuleuman pangabutuh rakyat di dieu pamimpin ulah cicing dina koresi wae tapi kudu daek kuriling ka tepis miring anya celang ka padesaan ku kurilingan teh ulah ukur dina kampanye unggul
kukurilingan kadesa teh ulah ukur keur hayang jadina wae tapi geus jadi kudu leuwih rekep kudu leuwih deukeut jeung rahayat kudu leuwih geten ongkoh timbalan sabab eta hakikatna urang jadi pamimpin teh timbalan sabab lamun ditaplokan jabatan seperti kieu di tanggung jawabna berat pisan dunia akhirat kecap agama leres komo pan tadi geus caritakeun janjina diungkulan ku kitab hatina teh dunia akhirat leres tanggung jawabna leres sok buktikeun lamun teu kitu yakin urang teh surup kapatut disebutna awak buta laku lampah buta nok torogan nu kitu teh leres keun bae urang ulah leutik hate wujud diu awak buta dari terahing rasaksi da ieu mah ukur casing da jero-jeroanana mah kudu saperti manusia tapi manusia nu kumaha heula leres sabab naon pangeran menteuna ka manusia lain dumasar kana rupa jeung pangkat tapi kebersihan hatena leres mending keneh urang wujud diu hate manusia tibatan wujud manusia hate nah aya kitu wujud manusia hate buta lain aya renyek seueur loba nu kumaha anu hatena buta manusia wujudna leres nyaeta anu jalir tina janji sulaya tina carita ayanya loba tingali dina media tingali tina omongan-omongan luar tatangga di tatangga negara ayeuna kerame rahayat demo ka nagarana kulantaran pasal jeung hukum diobok-obok kulantaran geus nembongkeun kakawasan ai baheula mah anu korupsi teh di atas di bawah meja tak ayeuna mah di atas meja kadang-kadang mejana ge dijual saking ku nembrakna saking ku tembongna ku hayang jasana hayang katempo hayang ngajabatna teh hayang katempo rek teh kitu kumaha anak mantuna jadi adipati itu ieuna jadi konco-koncona oligarkina ngareuketan ka manehna oh jadi dinasti bari yakin lamun teu dititah kalain ahli eta yakin tunggu karuksakanana jelas kehancuranana leres matak loba rahayat anu ngamarudah tong nyalahkeun deui rahayat lamun kitu sabab naon hak kawenangan teh sapinuna aya dina pandangan rahayat turun yakin bakal ingeung alam dunya waduh kitu mah Gusti berat tantos atuh dadi sabenerna mah pamimpin anu sanyatana mah rahayat pamimpin anu sabenerna mah rahayat hakikatna mah oh laras dumadak urang mah ukur wakil rahayat nu ngawakilkeun ka urang tah di dieu ulah ukur senangna hungkul urang ngawakilan ka rahayat teh tapi peurihna oge hartina teh ngalaman itu ieuna laras tah dina mangsa nambahan nyaeta pikeun ka suburan nagara kawenangan kaula salaku raja yen yakin kaula teh nyaah teh celik putih celakerang karahayat kabehanana kaula teh nampi warti narima beja naon Gusti gujrut salalembur ear saja jagad yen aya gundam rungu teh soratan katinggalan sorat tanpa wujud anu ieu sorat tanpa wujud teh disinyalir datangna teh ti dewa datangna ti dewa nya terus dina unggalna
eta ketinggalan teh mere gawe kasyakumna raja-raja di setatar Prativi di setatar Madya Desa naon da mana Gusti ari gawe na teh nyaeta sing saha-saha jelema anu bisa nyokot hiji jelema anu ngaranna Semar Badranaya tur tad dihaturkeun ka sawarga baris bakal dipasrihan ganjaran hadiah tur tak dikawinkeun ka bidadari. Waduh. Gitu Gusti bener. Eta ieu teh kabita. Kabongroy ku ayana ieu hadiah. Keur mah eukeur pan urang teh can wawuh jeung dewa. Lamun teh urang bisa nyerah turtan newak anu ngaranna Semar Badranaya cenah kudu dipaehan bugangna dibikeun ka sawarga yakin urang teh rupa hadiah kahiji kaduana urang teh bakal wanoh jeung dewa bakal jadi babaturan dewa bakal jadi besti bayangkeun lamun kaula boga dekeng dewa rek naon-naon wae oge aing gampang. Wah pasti aya gedu orang dalam Gusti nya dupi Semar Badranaya teh naon lain naon caha meureun oh nya Semar Badranaya teh nya eta jelema jelema nah make jeung ditewak teuing nya tah numutkeun info anu tangtu cenah ieu Semar Badranaya teh manusia purba kumaha bohongna cenah uung-uung awang-awang dunya masih kene genjlong daratan masih kene butahan batu masih kene beye ieu Semar Badranaya teh geus kumelendang di alam dunya atuh meureun sajajar jeung dinosaurus leuwih ti eta jagana mah teuing saangkatan jeung Mamang Tirek meureun nya kitu leres jeung deui ti lan ai Semar Badranaya teh cicingna di nagara Amarta ai Amarta di kawasanna ku Pandawa apal maneh nagara Amarta terang Gusti da parantos kasohor kaitu ka dieu malahan rajana teh Ratu Mulku ratu nu ngaratuan ratu raja nu ngarajaan raja narpati nu nganarpatian narpati benernya di mata naon sakasang tukangna eta Yudhistira jadi Ratu Mulku teh naon sabab Yudhistira teh boga hiji pusaka ageman anu dipake lambang kagungan negara Amarta nu katelah layang jamus kalimusada layang jamus kalimusada jadi pedoman teh eta nya tah numutkeun beja deui tapi teuing hoak henteu nama nya eta layang jamus kalimusada teh nya eta pamere Semar Badranaya bener yeh atuh jelema beunghar Semar teh lain jelema beunghar jelema sangsara jelema malarat nah Pandawa pawongan teh pembantu bodegana tapi mere layang jamusnya ngajual sawah meureun nya meuli layang jamus dibikin kedudunganana meureun kitu deui tah apa eta nama teuing mere dalang maman eta teh nya uluh tak eta sangsara balangsa jelema nama tapi ieu teh naha berdewa-dewa teh mikahayang ka Semar Badranaya aya naon di manehna dan numutkeun katerangan cenah aya Semar teh goreng patut beungeutna teh bodas awakna teh hideung
bangetna bodas awakna hideung genut awakna teh teu make baju dina sirana teh aya kukuncungan ya jelema beungeut bodas awak hideung hapur beungeutna kitu teuing teh apa lamun leumpang ngadedod kawas entok jaluna mawa kantong tapi kosong ai leumpang cenah nunjuk leungeun kenca 5 ka tukang leres lajeng ari leumpangna teh ngadedor salengka 2 lengka 3 lengka eureun red ka katuhu salengka 2 lengka 3 lengka eureun red ka kenca salengka 2 lengka eureun nah digebrus eta mah teu ningali meureun ka handap deui nya kitu aya oge beureun salengka eureun ka cugak teuing tah cenah kitu ieu jelema teh jelema sakti cenah eta oge nyata loba berita teh ngeunaan saya teh da kaula teh ngadenge teh simpang siur oge berita nganu katarima ka himpun dina data teh kararitu kabeh oh leres tah nu mata kaula ka maneh menta supaya sanggup teu pikeun mawa Semar Badranaya tina leungeun Pandawa culik da pasti lamun dipenta mah moal rek mikeun diculik lamun dibeli bisa gitu cobaan we ngan panyangka kaula mah moal timalan di mana linggihna teh ai cicingna teh di hiji kampung Desa Tegal Gorowong Kampung Tumaritis belah manaeun gendereh oh si gendereh mah di buah dua ieu mah lain oh benten beda ieu mah di Nagara Amarta oh siap Semar Badranaya Kampung Tumaritis Desa Tegal Gorowong heueuh siap beungeutna bodas awakna hideung nu teu make baju salilana mak teu make baju oh siap mangga atuh iraha kaula kedah miang ulah diisogetokeun ti mangsa ayeuna mawa pasukan saloba-lobana tapi mun bisa mah initna ngademit lumampana nyiluman leres ulah katohyan kumaha we carana sabab ieu teh kulantaran beja tinu sajeng kajadi sadepa lain kaula wae anu neangan ieu Semar Badranaya hampir raja-raja satarma dia desa teh neangan wah kompetisi kitu mah saembara teh tah eta matak sulusup ka itu kumaha we cara jeung katang tuanana sangkan meunang mah sae mangga bios puji sim abdi we urang emutan lah salira mah raos sareng salira mah antos hasil we nampi beres we kalau salira mah sok atuh kitu cenah init lumampah dayina siap widi kaula bade ngabantun pasukan sok sak loba-lobana sok krahkeun ku maneh rampung dawuh tutas pengantika katigaskan tun pinara hamid Gusti brah ngahaturkeun sembah baktos Gus Gusti kitu sia teh nuhun gelan ditarima aya naon ieu teh dos pikeun we ya perkawis naon bos si teh mah tetelepek teuing engke we lamun geus panggih salarea ku kaula dibolekerkeun ka banana siap bos jadi kuring ayeuna bejaan batur-batur supaya kararumpul ka dieu oke bos proyekkeun teh heueuh proyekkeun digaji atuh nya wah boros beres bos nah sia teh calukan batur siap bos woi batur
rerencangan sakosan rerencangan sakompi bagea sasumpingna dulur anu jauh baraya anu anggang geus aya di hareupeun diri kaula bagea euy aya pikir saeun naon Gusti aya pikir saeun naon bos aya mingeun saeun naon ieu teh kulan aya pikir saeun naon geus teu ngomong geus ya capekeun mending ngilu ngahegag aya kadenge maneh mah nya ngilu capek mending uingnya sagrua sage ngilu ngagelekeun aing mah geus dong para sehat jeung babaturan mah jeung teman-teman mah tan syah diajeng-ajeng aya pikir saeun naon Gusti ieu kieu purwa dihaturanan linggih ka dieu kaula teh anu aya tumalina sareng kapalai raja yen raja teh ngutus diri kaula pikeun nyulik hiji jelema iya jelema kumaha Gusti maksudna anu rebeh irungna gaplok sia ku aing tong kitu sia bisa digebos ku aing ge lain bangsa urang neanganana penjahat lain tukang korupsi lain tukang balon lain tukang naon teuing tukang naon nama ngan ieu jelema teh anu ngaranna teh Semar Badranaya nya urang mana urang nagara Amarta cenah mah diculik ku kaula turta ieu jelema teh rek dihaturkeun ka Hyang Triloka Raja Triloka dupi Triloka teh tri teh tilu loka teh alam jadi nu ngawasa sawarga alam kajinan jeung alam dunya aya di leungeun manehna ngaranna teh Batara Guru oh aya jelema nu kitu teh nya aya woi nembe terang jim abdi di kecamatan naon namina lain di kecamatan Blegung sia teh luhureun dunya oh sanes warlok lain naon warlok teh heuh warga lokal nya urang negara Amarta oh siap mangga Gusti ngiring wae kana rupaha kapalai nya disim abdi mah kumadunungan we kitu ka dieu oge heeh ngan wayahna initna bari ngademit lumampahna bari nyiluman sabab negara Amarta teh rekep kaya gegep pertahananana tohaga taku kituna bisi sangkan singlar turta hindar dari rupaha ancaman keamanan urang ngademit urang neangan waktu turta longkrang situasi sangkan bisa asup ka negara Amarta nyaeta ka kampung Tumaritis Desa Kenagrowo siap Gusti mangga ke lamun teh Semar diala dicokot kangge naon teh jelema kitu teh heuh pokona mah dihaturkeun ka Raja Triloka teu kudu apal maneh mah kumaha kaula we urusan eta mah oh siap atuh mangga kitu mah ayo urang pada-pada euy bawa pakarang sacekelna si kepedang tamsir Gadabini Chandra Sapanah Limpung pakarang ulah tinggalin siap Gusti mangga ayo uing rek balik heula ka imah naon rek niangan masker sabab era uing irung sagede kieu ditepok ku batur
bisa jadi penyirikan saudara pang-pangna maneh tapi agar kaing teh naon sia si teh oh sia kamari masa camping titip kantong pajak kedegan irung aing ada irung mana juga loker si teh karena we si kurang ajar ya anjing sugan aing trek pok ngomong kakak kitu we si teh ulil bade uih heula sarua maneh oge heeh jika bisa kasya uing oge rek ka THT THT nya rek disedot THT kamari mah di buah dua teh aing teh teu matuh-matuh teu metu teu beunang uing mah rek ngasaan cobaan rek disedot tinjak ampun sia teh kitu ulil bade uih hengki bade ngiring moal ah ayo atuh kitu mah naon si teh aduh kunaon sia anjing hei kunaon sia poho ngarenghap si anjing ngarenghap poho si teh kumaha vertigo siga nama mua maksakeun ngiring izin heula we abi kasadayana sieun karugrag boga udud teu tong udud atuh keur kieu mah sia teh udud teu kuat hang udud tadi uing daduh ulek rupa-rupa we ya kasakit jelema ieu heeh sugan rek paeh bihareupeun aing direuwas eta ku salah ngarenghap si anjing kaget teh mama sing katepuan ku indung bapana heuh nya saha aduh blak dek wah halo bro cager lur beujeuh euy di mana maneh di mana eta krek numpak korsel biasa we uing mah keur markirkeun motor kenaon aya naon di dieu ramean tadi ka tempat di kajauhan bos ye apaan sia teh di kurunungan kumpul kutan teh heeh atuh sok ada ka mana cenah rek ka negara Amarta syukur rek naon bos rek nyokot jelema ngaranna teh Semar Badranaya naon make jeung dicokot bos teuing tapa jelema penting teuing deui syukurlah maneh rek kilu moal bos absen heula we keur kieu mah deuleu bos lain eta naon nyekek naon sia nyekek naon sia teh ieu heeh biasa bos ngahaneutan bos ngahaneutan kumaha tonak muda bos biasa we iyalah meh enjoy meh pede bos sia teh mabok mabok sia teh sanes mabok bos ngahaneutan mabok menten ai mabok mah tuh borolo utah mie utah bihun utah toge eta mabok ya mah teu sasamet mantap sasamet ngeplay sasamet genah mabok teh sanes ngahaneutan kades ya sarua jeung mabok bleguk ngewa teh
nyontohan teu hade ka batur kabeh na teu erak nya ku masyarakat sarua jeung sia teh sampah masyarakat hah na teu erak ku dalang sen-sen hah kabina-bina teuing sia na teu nyaho aing jeger buah dua goblok nah marah-marah bos terus lamun di dinya jeger buah dua aing kudu bilang wow gitu eueuh bos santai bos najan di dinya jangkung gede digulung mah anggar hancur bos tong cemacem barudak aing ngungkul kabeh di dieu hah oh salah mabok-mabokan goblok si teh tong make urat santai da lain baso sia teh urat raranteng kitu bos heuh lain aing ngebejaan ka maneh mabok teu meunang sampah masyarakat hayang ditewak ku Pakopolsek anyar sakitu hasaramna sia kumis gede kitu baplak teh sieun atawa ku si Empah Bima ayahnya Ibu Hajah Dedew si bos teh kita hah pohang dua nepi ka kitu sebelah si tonyoknya santai bos santai sia make urat wae anjir sing jadi contoh nu hade ye mabok teh teu meunang ku nagara dilarang ku agama diharamkeun nya nyekek botol kieu teh emang mane alus dah henteu sampah masyarakat disebutna hah santai ayah jangan marah-marah nanti lekas cepat tua sia mapa ayah kita emang si anak sia boga anak juga sia aing mah tuh bos santai we tuh kalem we tuh bos kieu sate ayeuna bos abdi mah bos asli lesotkeun moal hah lesotkeun moal bos lesotkeun moal bisa dipaku kebejaanna aing mah asli tuh tuh dipaku asli teu hayang bos asli urang mah nya da ieu sing sireumeur sebenarnya mah urang ge nyaho bos mabok teh ku nagara dilarang ku agama diharamkeun surti kene aing mabok teh puguh cukang lantaran anak minuman keras tan nu leuwih parah mah anu mabok tanpa minuman bos mabok naon mabok jabatan mabok kadudukan kodrinya mabok harta leung kene mabok janda sok tak jelema mah anu mabok harta kapangkatan kakawasaan teh syirikna rahayat jadi korban takusnya dengekeun aing mah ukur kieu hungkul bos santai batak aing botol kebana karep tetep salah maneh tong mindingan kesalahan eta bener cek mah diomongkeun bener eta ge sarua salah tong sarwana sia ge lah bos urang teh ngadon bos gitu heuh ngadon naon ngadon bos keur nyeri hate bos nyeri hate nya kunaon putus jeung kabogoh bos putus jeung kabogoh jadi mabok kieu teh sia menyiksa awak pila kadar putus jeung kabogoh make jeung mabobokan cara kieu matak naon yang ngandeui itu bos ajan loba keur gantina moal cara anjeunna najan loba keur gantina moal cara si dia bos tetep si dia ada di hati nyantel dina hati nu matak aing dina Instagram nempuan we si dia teh naon aing hate nyeri bos tetep leguk bos dengekeun maneh perjuangan aing bos lilana bayangkeun ku maneh 4 tahun bobogohan pas ini janji jeung manehna 4 tahun bos
waktu nu teu kaliwat ku aing salila 4 tahun Senin nepi ka poe Jumaah moal aing dianterkeun manehna digawe ka pabrik. Sabtu Minggu aing ulin ka imana bari mawa martabak jang pimitohaeun 5 tahun di lana bos. Nepi ka hiji mangsa aing gering baeud jeung manehna teh. Baeud 2 minggu ku aing diantep maksudna mangawara. Diantep teh ku aing teh aing ulin ka imana teh. Da kawin jeung tatangga bos. Nyeri bos. Niat ngawara teh kakak jadi ngawara aing bos. Syok. Paingan ku aing teh tempat-tempat teh menilayet jeung tatanggana si horeng mi 2 hate. Mi 2 hate bos. Itu ulang layangan. Jadi lagu aja pan mi 2 hate. Nya. Paingan ditelepon teh diangkat wae. Paingan cek list hiji. Syok. Pusing teh bos. Pusing teh. Nyeri hati teh bos. Bos. Anjing teu ngajawab si bos mah. Dengekeun kumaha dengekeun. Eta teh pitulung ti Gusti. Pitulung ti Gusti naon aing diputuskeun kitu? Heuh pitulung ti Gusti. Mana kitu oge awewe teh bener kitu teh. Teu balik awewena. Geuning eueuh. Di anana nungguan maneh. Nalika keur pasea kakah pindah ke lain hati. Nya. Mana kitu oge eta teh awewe teh taresepkeun ka maneh ka hiji, kaduana engke lamun jaga geus kawin heug boga turunan, kumaha lamun salingkuh engke jaga? Ari kitu mah geus boga turunan geus teu boga kercan boga. Kan geunah kana hatina bisa neangan deui. Yan nyeri mimitina, ka ituna bakal geunah. Lah, pas nu kaalaman we lah. Mau urang we bos lah. Pusing aing bos lah. Bos naon lain dihandap maka tempo maneh beungeut teh jiga cangcut bos. Ampun alah nginum heula bos naon teh minuman teh naon minuman teh biasa bos. Naon teguh atuh bos. Amer teh anggur merah. Bau bos. Aput. Naon aput anjing gawa aing sih teh. Anggur putih maksud teh teu bau bos. Kawa-kawa. Teu apa kawa-kawa mun sisung kawa mah apa. Nya. Jack Daniel. Wah, maha bos kajen kene mayar kontrakan aing teh batur nu kitu patut mah. Whisky. Teu. Topi miring, teu. Inul, teu. Inul naon? Intisari nu leutik. Teu. Barau. Naon atuh? Ieu, heeh. Teh pucuk, bos. Nah, teh pucuk mabok. Tidak. Nah, pakai oplosan, bos. Naon oplosanana? Ciki ini, bos. Asli, kocak-kocak wae. Ngeunahnya pahang anjing. Paingan ngajero di pacilingan sia teh nu marokana kumaha nanean aing. Sia teh masih awe lah. Cing bos urang minum bos kopi. Buka heula bos. Tuh tingali bos nya ngabudahnya. Mana ngabudah ge eueuh sia. Caritana atuh. Anjir meuni aing teh keur galau bos atuh cing atuh pikiran aing teh. Beli hati aing. Sok. Benar-benar teuing maneh teh Nah, bos. We deui ngabudah. Hebatnya ngabudah kitu loba. Mana, bos? Maboknya. Henteu aja pecik sia. Mabok sia mah. Mabok bos dosa, bos. Kebejaan aing mah. Nya, bosnya? Bos sia we anjing Ma aing atuh. Teu lah bos. Mau dibebaskeun ya.
Ah. Setoran beak sorangan. Ai habu jengkol sia mah. Mantap, Bos. Geus kieu mah ngeunah Kemana maneh? Hah? Kemana maneh? Kadinya Bos, kemana? Rek modal, Bos.